Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fasatum wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqdur fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahada wa man yaktumha fa innahu alimun wallahu bima ta'maluna alim. Wali saya jamaah kuliah subuh anu sami-sami mengharapkan lumusna rahmat ugi magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat sinareng karunia Allah Subhanahu wa taala dina enjing-enjing ieu urang sadayana biasa ditepangkeun kembal nganyung dina ragaga misi kegiatan sepanjang sasi Ramadan. Alhamdulillah ketangan panganten ayeuna kalabekeun sapertilu dina dintenan sasi saum parantos ayeuna pamingten terakhir sapertiluna. Alhamdulillah ini diberikan dari Allah, mudah-mudahan urang sadayana paparingan katabahan kagiatan kasobaran dina ngalaksanakeun amanah di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun atuh simkuring kemudian karengan panitia OPK sepuhna KDKN Bapak dina wakil ieu alasan jadwal giliran simkuring parantos ditangkoskeun pemana jagalah kepercayaan orang lain kepadamu. Wihamri tema terus ditangkoskeun nyaeta jagalah kepercayaan orang lain kepadamu. Kelas di referensian ngangge salah sarios ayat suci Al-Quran nomor dina 25 diharuskeun Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 2
Nolimi maksad Rupina jagalah kepercayaan orang lain kepadamu dinantos secara umum gitu ya. Namun wae di kepercayaan upamina dalilna panginten ieu dalil anu secara khusus ieu mah meningkatkan kepercayaan dina masalah muamalah. Ieu panginten muamalah diangkalisna urusan utang piutang, urusan pinjam minjam. Insyaallah kayak panginten biasa dirujukeun ya. Wati sadaya memang sakedahna bahkan sakedahna kudu dimaksa mamutikeun salah sami suku anu peryogi urang dipertahankeun keabsahanna sanes kanten wae amanah bilih urang oge sami nampi amanah itu sanes eta amanah secara umum akan kepercayaan itu sanes kaburang maksudnya kepercayaan secara umum misalnya eta peryogi dijadi baik amanah nampi titipan atau nanti ulang nampi kepercayaan kepercayaan kedudukan jabatan sudah sampai sekarang termasuk dari amanah atau nanti kepercayaan anu samesta anu peryogi dijaga peryogi dipenuhi sakumaha mistina mandi urang jalmi mukmin jalmi muslim erat kaitanana sinar amanat atanapi kepercayaan di Allah kamulan sadayana termasuk usia gitu ya. Usia urang ayeuna diraoskeun nah bentuk kalimatan sinar sanes kantena eta terjadi mari kadikat hukum anu mutlak benerna nyaeta di Allah Subhanahu wa taala. Urang lebet dina keimanan, urang lebet dina keislaman, kadikat hukum anu parantos ditantos-keun. Tadina ieu bagi sadayana ayat anu kadikeun panginten kepercayaan anu aya patulah atari dina resep amal. Dan panginten hartosna secara lugawi wae wa in kuntum ala safar wajeng in kuntum lamun kabuktian ala jekate ala safari aya dina perjalanan walam tajidu jeung teu manggihan ala jekate katiban kana juru tulis farihanun makbudatun fa memberikan robbintoh dijawab syarti jantan ieu teh rihanun jantan kuat bukan dana mahdhuf jadi farihanun fa tah ari anu kudu dijadikeun kapercayaan aya takdir ditakdirkeun al mustafaq bihi
tahan anu kudu dijadikeun kapercayaanna rihanun eta ayana jaminan makbudun anu bisa dicatat pain amina mangka lamun silih percaya sahabat hukum saware di antara arajeun kabeh ba'dun kasaware ini paling ati mangka tah kudu nyumpona maksudna maya saha aladina jalmi anu diamanatan anu dipercaya amanataku karena nyumponan amanatna wal yattaqillah jeung kudu takwa ajeun Allah akan Gusti Allah robbahu tegesna ka robna eta siman tos sila paminten bagi sadayana ngaji makosna maksud dina ieu ayat nu aya patulafatani kedah ngajaga amanah ngajaga kepercayaan mung khusus ieu ayat ningakeun kepercayaan dina masalah muamalah kaping dina jadwal satu acana paminten ieu aya irtibat ayat nomor 283 paminihan paminten kana tujuan jadwal asana ayat 48 kali sinar muamalah dicadadeun antara utang itu kos kapikeunnya pangersa Ustaz Asep Rom kamari ayatna 282 kaya nyambung ayat 283 dina ayat 282 itu khusus mudingakeun perkawis icadadeun termasuk utang piutang dina ayat kita teruskan tanya nyambung saumpamina alalanjeun sadaya keur aya dina perjalanan muamalah dan hubungan urusan dicadadeun tapi urang teh keur di perjalanan sementawis dadu jatah tempo kage maya atanapi nuju di perjalanan teh aya transaksi hanya berbuat misalkan pinjam atanapi cadadeun anu sanesna walam tajidu katiba sementawis teu meunangkan sekretarisna maksudnya yang aya sekretaris teh nah teu gaduh tulis nah teu nyana pulpen atanapi buku gitu kan nah dia dipuningkeun lamun sesuai anjeun keur aya dina perjalanan geuna teu meunangkan sekretaris atanapi teu disarengan ku sekretaris teu nyana pulpen teu nyana bukuna kangge nyatet gitu transaksi tadi pinjam meminjam maka diingatkan fakrihanun makbudatun ayat makna mangpikeun panjawab tina in satya tadi awal ing kuntum mangka ari anu kudu dijadikeun sebuah kepercayaan antawis tadi transaksi pihak satu sinar pihak kedua rihanun eta kedah aya jaminan makbudatun bisa dijaga. Ajenten wargi sadayana paminten dina ngajaki ieu mungkin dina jatuh tempo transaksi upami nyamet barang antara bulan nambut barang nambut artos dalam sanes kantena ieu ayat tos kangge kemaslahatan di kedua belah pihak
maksudnya kemaslahatan diri bukan jatuh tempo sementawis nah satu pihak teraya musibah nah usia kamu jangan dicabut ku Allah sementawis jatuh sangkut kau utang piutang nu utangna teraya sementawis nu diutanganana masih kene aya upami badena nanti misalkannya ka ahli warisna bisa-bisa ditolak upami teu aya naon teu aya tanwis kesaksian transaksi dina waktu amalah maka ieu ayat menunjukkeun supados tiasa ngajadi amanah supaya tiasa ngajadi kepercayaan ulang anu ieu nu sanes dugi iman urang tahunan misalna hakna anu ditanggutan teh aya ngalah nya dalam kwetansi gitu nya atana kuwi bade ngadamel surat pernyataan pinjam meminjam atana binaon bae atana berbentuk nota nu penting aya kangge naon kesaksian upami dina jual beli upami naon berarti geus kagawa ya ulah kena urang tetap musibah sementara misalnya di bulan aya jami anu kalebet naon seueur dermawana tong borong hijau mere oge itunya aman ajigana lamun dikinjeu mah itunya pasti masihan namun misalkan urang pas anu ditamtanana hoyong aya kapercatenan namun sabaraha awit sekian juta aya hartosna sabaraha oge ngan dari dibere tapi eta jaminan gitu nya jaminan teh naon bae eta mah nu tadi mangkudo supados biasa dicekok nah BPKB nah pamanten surat-surat anu penting nu bisa dijadikan salah sabios kepercayaan fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanata mun sadung pamina tos ieu mah silih percaten pihak ke satu nu bade ditanggutan percaten pihak anu kadua nu bade nanggutan percaten gitu nya saling kepercayaan teh melekat di kedua belah pihak tak saumpamina percaya silih percaya sabarena kasabarena deui nya kami teu upami tadi dengan mungkin dengan naon dengan jaminan yang kesabios-bios ngan saumpamina dengan jaminan paling lagi Allah itu mina amanata tetap kita jalmi pihak kedua nunanut barang nyamet misalkan terus dipaparinan kepercayaan ujalmi anu kahiji tadi disumpingan pula maka pihak si peminjam maka pihak anu namut tadi bayarna paling adil lagi tumina amanata kedah nyumponan karena nampi amanat dan mangpikeun amanat teh atau kepercayaan sapertos tadi urang dipercaya ulugan perusahaan ya kahade urang dikeunkan urusan amalah utang piutang teu acan diselesaikeun eta mah mangpikeun hak adami sehingga Rasulullah SAW ketika ayat mengaturkan upang payunan ditaroskeun ka keluarga akan ahli warisna menyambut utang Rasul nembe naros ka keluarga coba ari isi bulan kami pasti masjid kata Nabi di bumi nya ditaroskeun teh tapi ieu bulan kita mana isi bulan tidak bisa makan nyebatkeun teu Rasul langsung ngalaksanakeun ya bantu kifayah mengimami
mensolati jenazah. Satu paminang ya Rasul dan kan coba selesaikan itu disambungkan anak terakhir Rasul disebutkan coba berkata nunggu pertanggal atau di bulan biasanya satu acan kami di pemakaman atau naon di masjid supaya pula istiqlal saling halal-halalkan, saling ridho, masuk istiqlal, saling membebaskan antara hak dan adami. Ayat berikut, maka dia mengambil salah serius amanah kurang lumat namun kamu sanes pilih belajar diwikir paminyak belajar bayar akan tapi kepercayaan orang lain. Tapi tadi kan pikir judulnya kepercayaan kinan terus umum, tapi ayat dia paminten memikir ayat menyangkut kepercayaan secara khusus dengan bab amanah. Desawir-sios ya. Dan nudi judulan umum mengatakan anak memikir ayat khusus biasa ketika tenggen yang naon kalau ukur naon baiklah memikir kepercayaan sanes kemudian itu periode dijadi amanah termasuk nah jabatan gitu udah diamanati naon masyarakat jadi seorang kepala desa udah dijadi naon dipercayai banyak kepercayaan di masyarakat nah jangan kejantan dewan gitu dewan namanya kita dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat mungkin kurang tadi hukum misalkan boyong sapungan hati nurani mengayomi ke masyarakat akan ke bawahan kayak bulan kanonikiana milih begitunya udah ada kesempatan kepercayaan di sanes apalagi menyangkut urusan lawan jabatan apalagi urusan pokoknya kepercayaan urusan sesuai periode dijadi maka dengan dia ayat diteraskan ayat isyarat di Allah amal anu mutlak nyaeta waraya takillah robbah maka ajin kudu takwa ka Allah dengan hartos di dia di naon badalan ngangge lapan robbah teh menyambut aturan jadi takwa ka Allah upami tadi dia urusan kepercayaan menyangkut icadal atau jaminan maka berarti takwa ka Allah cumponan aturan main antara tadi diberlakukan urusan urusan kepercayaan udah nanti amanah di sanes itu bakal diminta pertanggung jawab di hadapan Allah. Ucapan pendengaran penglihatan sedang sanes kata inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sanesna penglihatan pendengaran hati nurani akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah. Lain teh bagian dina sebuah ketakwaan. Takwa nu paling istimewa jalmi teh ngukur kualitas ketakwaan. Mulia sinaran kemuliaan jami itu kumaha ukuran kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya sunat mulia-mulia di antara hal-hal kami di hadapan Allah eta tergantung ukuran sebuah ketakwaan. Handal takwana, handal beli anu Allah diangkat eta jalmi tentang kemuliaan anak di hadapan Allah. Awali sadayana dina dersan tentang amanah yang bulan masalah musa kadar dan hukum bayu dilaksanakan teh amanat yang sangat sebahagia tapi kadang sadaya itu disebabkan untuk bulu bisini kafa
Bimana udkhulu fil islami bi kulliyatihi bi jami'i ahkamihi wa syara'ihi la ta'khudhu hukman wa la ta'khudhu hukman. Bahwa bulan lebet dina Islam teh kedah lebet secara totalitas bi kulliyatihi bi jami'i ahkamihi wa syara'ihi nyaeta dina sanes kanten pirang-pirang hubungan termasuk syariat. Syariat teh saterus dume gitu ya. Ada aturan main para kos digulir ku Allah. Allah sangat bijak kami kemanfaatan kemaslahatan hambana. Allah tidak menzalimi terhadap hamba sekalipun urusan hamba. Ada jangan ulama di jangan utang teh berikan cenah meureun mere itu bisa pernah nyium teh kan teu boga teu mampu doa nagih kan utang ada besok diuruskeun deui nagih mangpikeun sebenarnya kewajiban ngeputang kecuali pribadi naon dibebaskeun gitu ya. Kata di surat Al-Baqarah 282 itu tidak ada yang bidayatin ida ajal musam ayatku bila mana anjeun saling namun dicadal gitu pinjam meminjam beuna paratos dugi kana waktosna ila ajal musam atubu tangkuskeun tah serahkeun gitu nya tangke komitos hari-hari jatuh tempo teh naon harusnya ngan upami urang mampu omongan saya kan upami bade dibebaskeun geus bebas gitu nya eta mah lagi saya ngan upami dibebaskeun kan kami da kabayogian sanesna misalkan maknya nu nganyuk kami tanya contoh seperti Pak Haji Ade di jalan mafia ngaranyu kami dibebaskeun nganyuk kabeh bisa-bisa untuk menikmati modal muamalah cari kami tanya apakah setiap jaminan dan kepercayaan usaha dipercaya misalkan di pemarinan barang dipercaya pemarinan namun penuhi eta kewajiban urang kage bayar eta teh mangpikeun eta wargi sadayana bukan pikeun mudah-mudahan baik ngarangan materi atau tema kami sangat seperti ayat hikmah manfaat dan barokah kami kurang sadayana kami bulan dipapasinan kapercantenan secara mutlak kapercantenan di Allah dipercanten uga izingan dina agama Islam dipercanten uga Allah netepan dina keimanan termasuk dipercanten Allah uga dipanjang usia maka ditambah bikin kepercayaan di Allah dipaparikeun kabura maka mudah-mudahan biasa menempati nabi amanat anu dititipkeun ku Allah kabura sadayana di pangkalinan haram salam biasa ka semua muslim eta bukan pikeun hapunten anu kasuhun dinasalis kakirangan kami dina bakat yang mudah dirayat senantiasa Allah berada muslim hapunten kabura sadayana billahi bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.